Poe minggu ayeuna mah rek nyeblak. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Jam 8 teh nu nga-WA teh aya suami teh di rumah. Ku abi teh dijawab teu aya, da emang suami abina kan perginya tidak ada di rumah Besti. Rek main cenah katon teteh. Sok atuh ka dieu cek abi teh, da emang sepi oge di imah tehnya. Ngapete cenah kela ibak heula cenah. Kalian tahu eta teh ibak teh jam 8, kaluar teh nyamper ka imah abi jam sabaraha cing? Jam 10-an, setengah 11-an Besti. Saacan ka dieu teh ku abi teh di WA we, ieu teh geus turun gunung teu acan, nah acan aya wae ka bumi. Dasarnya meureun gadis jadi asa lila cenah kela teteh abi dangdos heula jadi lami cenah kitu. Saacan babaturan abi datang teh itu buru-buru beres tuh sanajan repot ku si Raidan atuh yang bareresnya mah paburasat pabalatak gitu loh. Alhamdulillah we geus bareres kabeh geuning PT babaturan age datang jam setengah 11. Udah we itu jam 2-an gitu ngobrol heula kan tadi teh geus dukur we cenah nyeblakna. Ya wes kita berangkat. Ieu teh nyeblakna masih di Cijengjing ya Besti, da teu jauh-jauh roream nih ge panas pisan nempang ge sakitulah